tadinya ya makam harus bersih dan susukan harus bersih. Di sini mah babi, bro. Aduh. Tuh, huntah hungkul di makam teh. Ku namanya teh makam teh dibersihan, goblok lain. Lain disampahan. Teu marikir anu miceun runtah teh. Sampah. Padahal aya sebulan sakali. Padahal aya saminggu sakali ya teh. Anu mobil sampah. Nah yang kudu dipicen ka makam ya duh. Ini wilayahna ye wilayah Bojongkoneng. Tuka walau-walam ngabuang nama berdekatan dengan Soreang Indah. Ya teh matak disebutkan kuburan bangke teh baheula di dieu aya bagong ngamuk. Bagong ngamuk baheula teh. Tuh barala. Ke kamari Idul Fitri sabala deui. Da ieu pun ma ieu. Pun ma ieu teh. Nangtunkeun tahun 2008 Desember ya nah. Tahun 2008 Desember mak pun mak. Tamun ieu pun bapak ngandungkeun ya mah sekitar tahun 2001 mun teu lepat mah tahun 2001 antar tahun 2003 2001 cigana mah pun bapak da abdi ge keur kelas 5 SD kepungkur teh pun bapak ngantunkeun jauh ieu jauh kulutuk nan hanya ka teh jangan liwat ngeunaheun ieu daunna kuat ararageung ge. Tuh mun aya tukang rujak bak mah ieu teh. Kudu di alah da kulutuk. Tadina ka dieu teh dek ngalacau jeung bade mersihan ieu makam. Tuh, cauna teu kaala da kamari geus telat teuing. Duh, kulalay. Cau kulutukna tuh. Buruk. Kulalay. Semoga yang membuang sampah tidak sembarangan. Sampah itu bukan dibuang ke makam. Sampah itu bukan dibuang ke makam. Tegap pikiran harusnya runtah di makam. Makam yang bersihan, katakan bikinnya runtah. Bola etika ya. Babi bro sangeunah di makam teh. Karunya orang mersihan. Terus menerus. Lalu mun aya nu ngarti goblok da ngarti. Kemarsihan dia. Aing kesal gitu. Pemeriksaan bersihan anu micen sangeunahna ya duh ampun desa Cigen ya wilayahnya di dekat Bojongkoneng dengan Soreang Indah micena teh saha itu demen kapanggih mah tau tara kapanggih wae